China. Nya. Sing enggak damang. Nuhun, Bu. Hayu tuh orang ka dokter yuk. Ke dokter. Apaan nyawa sorangan? Bapak teh ku jarum suntik. Ih, ini wayah kieu sih ku jarum suntik, mun teh disuntik kira cageurna atuh. Aduh. Pak, Pulang Bu, kumaha usaha warung teh? Puji Gusti ayeuna mah Bu, warung urang teh majeng kayaknya. Puji Gusti, amin. Angkat ya. Anak Mbak. Pak, ayo orang angkat. Ayo. Abdi ka dapur deui nya Pak nya, jang tim pinter. Ya. Mang Wawan, ka mana Mang mun geus anjing-anjing kieu? Iya, bade aya peryogi ka Bumi Padanu. Oh, Mangga tuh, Pak. Muhun, mangga. Oh, ayeuna sakolanya. Siap lah. Ayo ku Bapak diantar. Sampurasun. Rampes. Mang Wawan. Muhun Padanu. Iya, Mang Kalebet. Padanu. Saur Mang Mitra, satos lah, teu katinggal kemplang ibadat. Ka mana wae? Bisnis teh mun teh bagi-bagi. Aduh, Mang Wawan. Ieu teh panas tiris ya teh. Sirah ini asa bejat ya teh. Awak asa pasiksa. Gitu. Tapi dari masalah ibadah mah sok diwakilan kupun bojo tara telat. Duh, mau tuh di hati. Duh, Tong diangkat atuh Padanu. Geus ka dokter? Aduh. Mawan. Boro-boro ka dokter. Sieun disuntik cenah. Heula. Ka rumah sakit. Sieun obatna mahal. Kitu. Gitu kutan. Tong baru wae ieu sok dileut heula. Mangga, atur nuhun kuning sih. Abdi mah rek hapang deui itu juga gorengnya. Mangga. Mangga. Naon? Langak-longok kayak gitu. Oh, nya sok. Sok dileut mohon tapi badanna. Sok, mangga sok. Aduh, ya pisang goreng lagi hangat ya Padanu. Nya sok. Nampi ya. Sok. Iya, Padanu. Kumaha ieu mah saran ieu nya. Namun Padanu sieun ku dokter ya nya. Sieun disuntik yang dirawat. Ini urang ka Pajabro. Pajabro. Si dokter lepus teh. Mayan teu. Saridona we. Yo. Enak. Kuring rek balik heula. Ke sore dijemput deui nya. Oh, gitu. Nya tuh. Naon Mang Wawan nya? Mangga atuh Padanu di kantun. Mangga. Tong hilap ku abdi dijemput deui nya. Mohon, siap. Mangga Padanu. Mohon mangga. Dano jelema beunghar panyakitan harta dunia barana peak di jeung bubar terus tabuka leungeunna tel amburatel kurat dampal amburatel ieu penyakit hese dipoceh. Tutupkeun. Ieu incu abah dicakeurkeun tina panyakitna. Buka.
jam 12 pakai mani sawak-awak banjurkeun sawak-awak. Kuku si dukun lepus menyan badak segerobak jampe si gedebul wadul anu matak anu mawi sirah botak katinggang awi. Bapak ingat jam 12 penting kalian awak cai ieu ngerti? Mohon bang. Atau nuhun bang. Kata merepot. Permios teh nya. Ya. Ke Ari Padano sareng Ibu Ningsih ka mana nya? Saur nama teh damah Mang Mitra. Kewe atuh kieu mah sonten abdi sareng Jang Usep urang ka Bumina nya, urang ngalong ka Bumina. Saya. Bu. Bu. Kunaon ari bapak? Kumaha teh beki tarik. Jeung eta jadi beki pias, Pak. Eta deui. Kesana sagede-gede sukro, Pak. Aduh, Bu. Tulungan Bu, ya panas tiris. Kamar teh lain ka dokter, nu diantar ku Mang Wawan teh ya. Nah, geuning ka dokter teh jeung cager mah kalaka. Beki parah kieu. Ih, ieu mah bener kakak jadi virus emplu ih. Dokter teh mere obat gitu, Pak. Ari Ibu. Bapak teh kamar Ipan lain ti dokter. Hah, Tapi ti dukun lepus anu mawa virus. Sampurasun. Rampes. Gini emang Mitra sareng Jang Usep. Sok karasan pisan. Jadi kayak gini ayam Mang Rahmat sareng si Titin. Nuhun tadi kalaresan sareng ka dieu. Padanu saura padanu teu damang. Ayeuna kumaha Ibu? Ah, nya kitu we masih segala karaos. Pamun bisi nggak ada mangka Padano, nya abdi teh punten moal ke salami ieu teh. Karunya ujang itu di bumi. Mangga tuh, Bu. Nuhun. Mang Mitra. Mitra nya. Mang Usep. Mangga Ayo, Wilujeng Abdi. Gusti Nuhun, ngaberkahan. Mangga. Ibu. Mangga atuh kalebet yuk. Ibu Ningsih, Padano. Aya naon ieu teh? Enjing keneh tos saheng. Iya bapakna barudak. Teu damang Mang Mitra. Kasawat naon Padano teh? Ari kamari mah mimitina virus. Terus muriang. Nah, jadi ayeuna kena virus emplu. Eta gerak kamari diantar cenah ku Kang Wawan ka dokter. Aya pe terena ka dokter kalau diajak ka dukun lepus mau virus. Aya wae Padano mah. Sanes siga putra Gusti. Padano, upami udur mah ka dokter. Sanes ka dukun. Pan janten kieu balukarna. Saur pangandika Gusti, urang teh kedah rajin ngadedah. Apaan Gusti Yesus mah kawasa. Iblis ge takluk ka mantenna mah. Terus bisa mah. Mohon Mang Mitra. Abdi kapok moal di deui. Padano, ieu aya sabda pangeran. Kawijaksanaan, uteuh encer, pangarti manusia, upami dibandingkeun sareng kakawasaan Gusti mah teu aya hartina eta teh. Mangga atuh dileueut ieu teh cobian si pancauna. Atur nuhun Bu Ningsih ditampi. Nya. Hoyong teh. Itu parahit. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita kahirupan di tanah Sunda. Mang Mitra, aduh Mang Mitra, carita nu jadi berkah